Antawis anu sering tepang sareng Nabi Khidir teh adalah Mama Eyang Rende, Eyang Ahmad Zakaria Rende. Waktos ama Rende diulem ku Mama Kudang Tasik, ya. Lajeng Mama Kudang Tasik sasauran di payunan para ulama sadayana anu hadir. Dauhan Mama Kudang Tasik kauninga cenah Mama Rende mah cak di pangkarna di nu poek, tapi kauninga ku Ama Kudang. Ribuan harita nu hadir para ulama sor Ama Kudang kade cenah itu aya kiai ti Bandung tuh, kiai itu ti Bandung tuh bisa aya nyahon teu eta teh ajengan cangkang cau. Antawis anu sering tepang sareng Nabi Khidir teh adalah Mama Eyang Rende, Eyang Ahmad Zakaria Rende. Waktos ama Rende diulem ku Mama Kudang Tasik, ya. Lajeng Mama Kudang Tasik sasauran di payunan para ulama sadayana anu hadir. Dauhan Mama Kudang Tasik kauninga cenah Mama Rende mah cak di pangkarna di nu poek, tapi kauninga ku Ama Kudang. Ribuan harita nu hadir para ulama sor Ama Kudang kade cenah itu aya kiai ti Bandung tuh, kiai itu ti Bandung tuh bisa aya nyahon teu eta teh ajengan cangkang cau. Saur Ama Kudang ari Mbah Mansur muridna Ama Rende teh deh cenah Ama Kudang itu ka guru aing nyebut ajengan cangkang cau gitu kan. Itu Aisyur Ama Rende teh gitu digebes Mbah Mansur teh muridna teh mencuri kamu itu teh ulama kan sing hade sangka ka ulama kan jembawe mbah teh surah teh lajeng we dibahas ku Ama Kudang teh makna cangkang cau. Surah Ama Kudang ya arapal teh pangna ku kami disebut ajengan cangkang cau henteu ulah saurus para ulama teh ya pangna disebut cangkang cau. Iya, mun eueuh ieu ajengan siga anjeunna kabeh ulama ieu di Pulau Jawa siga cau gulutak gelutuk di jalan eueuh sanggangan. Jadi kabeh para ajengan para ulama ieu urang di Pulau Jawa ieu pangna hargaan teh karana ku ajengan nu siga kitu. Aisyur mbah teh wah nya geningan Ama Kudang teh nya geuning aja. Oh geuning muji ai dohir na mimiti mah siga ngahinakeun ajengan cangkang cau si horeng muji. Nu kadua sor Ama Kudang teh pangna disebut ajengan cangkang cau kade eta ulah kalengkahan.